Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami abdi Melia Roslin di kelas 11 MIPA 3 arek mawakeun biantara anu judulna kamardikaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sataacana hayu urang panjatkeun puji sareng syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu atos mapirkeun rahmatna ka urang sadayana. Dugi urang tiasa kumpul dina acara dinten ieu. Hadirin anu dipikah hormat simkuring, Bapak Kapala Sakola, Bapak Ibu Guru anu dipikah hormat, sareng rerencangan simkuring anu dipikah cinta. Dinten ieu alhamdulillah urang tiasa kumpul sareng patepang rarai dina urutan mariahan Hari Kemerdekaan Indonesia. Urang priyongi kauningan yen di zaman baheula teh seueur pisan pangorbanan para pejuang dina ngabelaan kemerdekaan negara Indonesia. Mantak ku kituna, urang salaku warga negara Indonesia, generasi penerus bangsa, sareng kedah neruskeun perjuangan para pahlawan urang. Carana nyaeta diajar sing giat jeung ngawujudkeun cita-cita urang pikeun ngajadikeun kahirupan bangsa Indonesia. Tapi sabenerna seueur keneh hal-hal anu tiasa dilakukeun ku urang sadayana sebagai generasi muda dina rangka ngeusian kemerdekaan Indonesia. Contohna, ngajauhkeun diri dina narkoba, ngajauhkeun diri dina pergaulan bebas, tawuran anu ngabahayakeun nyawa, jeung sajabana anu mawa pangaruh buruk dina diri urang. Hayu urang sami-sami ngalakukeun hal positif atau aya manpaatna jeung diri urang. Misalna nyieun prestasi di sakola, seueur maca buku anu berguna, diajar sing bener di sakola, jeung sajabana. Rupina mung sakitu pidato ti simkuring. Hapunten supami dina biantara ieu aya cariosan anu salah atawa kurang ngeunah dina hate aranjeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.